Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abdi di kelas 10 IPS 4 bade ngawawancara anu ngenakeun Covid. Kak nenek mah upami nu ku mama ditangkep virus corona teh naon? Kena sesak napas nih kumaha? Virus corona teh naon menurut mama? Semacam naon gitu, semacam naon? Sesak napas pan. Mm-mm. Terus kejang-kejang. Terus panas dingin. Intina penyakit we merenya. Penyakit weh. Dampak virus corona teh nu diraoskeun ku mamah pribadi sareng lingkungan naon? Kaos naon gitu. Macam naon contohna? Ya, Sesak napas. sesak napas. Mama ieu keur sesak napas. Dipandang ku mama efektif atanapi henteu pemerintahan nerapkeun program social distancing. Efektif henteu gitu bagi masyarakat ngayakeun social distancing. Ya ngayakeun bat si teteh semuanya. Efektif henteu gitu. Naon nu penting kada dilakukan supaya henteukeun naon nu penting kedah dilakukan supaya henteu Covid. Nah, ieu imunisasi vaksin. di tes upami menurut mama kanggo pelajar efektif belajar di bumi atanapi di sekolah. Jadi belajar efektifna di Sekolah di bumi, di sekolah weh. di sekolah. Iya, Bah. Sakitu hungkul di abdi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terus